ditetapkan ku hukum Islam bunga malaikat ngiru surak hambal-hambalan pesta di langit oge matak teu kudu keprok da geus aya di luhur nu pesta pilueun ka malaikat wae walimatul urus pesta aras ya. Ari pesta aras teh pernikahan aya nikah aya kawin cik mana nu bener ari nikah bahasa naon bahasa Arab nikah mah bahasa Al-Qur'an ya nikah ari kawin bahasa Sunda bahasa Arab sami kawinan hartina nyetrika hartina nyate kawin teh pada nyetrika didedetkeun pada nyate ditojos itu kawin deket ke Jakarta mah misalkan kereta api kayu kawinan eta teh hartina teh nyate atawa nyetrika gitu sami bahasa Arab bahasa Sunda mah jatuh kerami bahasa Sunda mah ngadahub bahasa Sunda ada ulah kawin kos sato sidik bahasa Arab kawin teh itu udah apa teh ya apa teh dua bahasa Dayak ya nikah nikah mah bahasa geus bubuh nikah mah di Al-Qur'an oge ngadahub teh gitu tah satu acan Bapak Haji Yana bade hajat sapertos kieu bade karyaan sapertos kieu pasti geus jadi ilahar di kabeh urang Sunda mah sok nyieun surat ngaranna teh bisa mingguan bisa bulanon eta surat teh anu 5.000 anu 10.000 anu 500 perak anu 1.500 naon ngaranna eta surat ondangan dina surat ondangan asok aya kalimah di dinyana teh mohon doa restu surat ondangan teh pan aya laguna bae ngalagu debongan mondang dalang atuh geus jadi tradisi mun narima ondangan ngadadak baluang duh pusing jeung bingung saminggu menang 10 jangan hidup merek eueuh itu merek era minjem ke tukang kacapi keur nyeri beuteuh minjem ke mitoha jeung mitoha keur musuh padahal datu dipaksa jeung teu mata jadi dosa teka kurung ku ancaman ngana era panggil gitu sok denu hajat mah tinu jauh cunduk tinu anggang datang tidulur murudul tatangga daratang bang surat undangan teh lebih tunuh lah kalau ngarep tekon kita mengaji ngalagu terbaik di panggung kumaha cara mau di masjid pak aduh gelo aja tuh ini dah orang guru apa tuh pak tumbahnya abdi tukang ngalonyeng tukang ngalacot cobaan cenah cenah jadi khotib Jumat nya rek masalah tinggal di khotiban Jumat kumaha ya kan kudu popolotot pupun jarang nah cenah beda khotiban Jumat mah heuras eta mah pan kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman hirup mah situ ayeuna daek soteknya ada di panggung di masjid bagaimana gitu. Tah dina surat undangan teh aya surat aya kalimah teh mohon doa restu ngan di urang dianggap sisiniran mohon doa restu teh majarkeun teh mohon 20.000 cerita nama menang kartu undangan lain menikah jodi gos jodai cenah ieu mangkana geus 7na aing mah aing mah
kumaha satu mohon doa kagus mohon dari 20.000 deui. Bayar aing mah 20.000 we. Datang we kanu hajat. Sesalamander we mere duit 20.000. Nya, geus kitu teh. Nanyakeun panganten. Mana neng rasa saroge teh? Iya teteh. Meni kasep si akang baheula keur ngora, meni kitu bisa neng rasa. Didoakeun ku ece nya, cing apanyang apunyung, cing beunghar, cing loba sawah, cing loba kebon, cing boga gedong. Nuhun teteh. Omatnya ngomong geus beunghar ulah poho ka ece. Ini cing we tuluy ngadoakeun teh cing. Rojo deui eta si emak. Mana nyai salah kita cing mah yang nyaho itu mah itu meni ciga si abah baheula keur ngora didoakeun ku emakna cing beunghar cing boga mobil lamun geus boga mobil mah hayang ngomean buduk ka Cimangu. Aduh cing we tuluy doana teh doana teu pokna. Torjo si abah. Alhamdulillah geuningan kasep cep agung. Ayeuna mah geus meunang ngajawab doa nuana jikan pamajikan kasep teh. Oh itu bah neng resa. Allahu akbar. Muni ciga pisan sini nih keur ngora. Baja kasep piring geulis piring majikan teh. Didoakeun ku abahnya cing beunghar, cing awet rumah tangga, cing nepi ka pakotrek itu tuh salah doakeun ge. Cing nepi ka pakotrek itu, cing lamat lamut, ai lamat teh lila, ai lamut teh beuteung. Cing lila di luhur beuteung. Cing cangkal di kita mah cing beung, cing neten. Udah loba teuing atuh cingna. Nah, doana teu dibaca atuh. Cing ari urang dieu apa doa ka panganten? Kumaha teh? Tadi ku pangarsa Al Ustad guru urang sadaya nya Ustad Gus Pan tadi geuningan balata acara pengatur laku dina ieu kasempatan paratos ngadugikeun doana teh nyaeta barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Eta doa naon cenah eta teh? Doa barokah supaya barokah. Tapi edas barokah sorangan ge urang teu apal deui naon atuh barokah teh. Budak santri cep tadi sedap. Naon apa barokah? Oh terong atuh naon angkot. Nah, bet angkot tuh ngalongkung ada tulisan barokah teh tukangna. Ya budak awewe deui ngaliwat si budak santri ieu. Neng kada sakedap geulis punten nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam aya naon, sanes eta atuh bade naros ieu. Terang teu neng da neng mah maos lah. Terang teu barokah. Tolong atuh barokah mah abdi mah. Da abdi percakat pisan apaan sareng penjahit barokah. Cek si neng mah penjahit barokah teh cek budak eta mah angkot. Ditulisan barokah eta we nu apalna teh. Tah kitu naon atuh barokah teh? Ari barokah teh asal kecap tina albirkatu. Ari albirkatu teh artina balong atawa jajana onta. Itu balong albirkatu teh barokah. Malahan mah cenah cek dina tafsir Ibnu Katsir ari barokah teh subutul khairi ilahi fi syai'i. Tetap ragenepna kasayan Allah dina eta perkara. Itu sabab naon ari barokah mah ziyadatul khair tambahna kahadean. Contoh urang ngadoakeun nya rajo ka panganten teh lain ka mana karep andum doa panganten teh sabode si abah nu hiji deui. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam bah. Kasep didoakeun ku abahnya. Pane pola tuh sok mani mun-munan geuning. Kan di YouTube. Didoakeun ku abah barokah laka barokah alaika wa jama'a bainakum bi khairin. Amin abah nuhun abah. Hebat we. Karena ka urang teu apal di sunahna naon atuh. Mata kudu apal oge. Urang ngaji eta we heulaanan ayeuna mah. Nya. Ari barokah teh supaya barokah eta panganten.
barokallahu laka sunatna yeuh mugia Allah maparin barokah laka di dinya mah keur lalakina lamun awewe mah laki berarti kangge Chef Agung tah neng resa acan kaduakeun hiji tah Chef Agung mah nu kadua wa barokah alaika sarta mugia Allah netepkeun eta barokah alaika keur lalakina deui tidak kecap alai anta jadi alaika nya lalakina deui Chef Agung 2 kali tah salaki mah didoakeun bade protes mah so nah cenah ari lalakina 2 kali kakara tah nu katiluna istrina panganten istrina wa jamaa bainakuma fi khairin sarta mugia Allah ngahijikeun hidup dina kahadayan katilu kali kasebutna ge tah nya istrina mah ai pamagat katiluanana kabawa kahiji kadua katilu kabawa awewe mah ngan sakali didungakeun lagi mana nu protes santri nu cerdas lain sananya bahwa eta mah meureunang dhaif hadisna oh sopo cenah bayangkeun ieu ari salaki cenah katilu kali ari urangan sakali mun teu adil Muhammad mah neng Muhammad mana Muhammad tukang baso justru adil tah Rasul mah pangaduakeun teh kitu nepi ka 3 kali lalaki mah didoakeunana nah batilu kali atuh we deui kana Al-Qur'an dina Al-Qur'an diterangkeun di dinya ari jallu qawwamuna ala nisa ari lalaki mah pamimpin keur awewe badak didoakeunana ge 3 kali nya itu sabab naon ari lalaki jadi tolak ukur lalaki jadi jidar lamun lalaki na soleh insyaallah pamajikanna bakal solehah lamun lalaki na ajengan insyaallah pamajikanna bakal bisa ngaji lamun lalaki na tukang gapleh pamajikanna bakal gaplah bakal gitu sok kumaha lalaki pengaruh besar adalah suami mata cing apik dengan pisalakion teh sareng daripada setting mah jangan medalang aja aduh ampun euy itu tuh harus untungnya nya bisa dikulem itu tak itu sebab naon lalaki mah jadi tolak ukur kurang buktoskeun ku sim kuring nah maka jeung kumaha salaki nya dan sim kuring aya budak tukang ngaji awewe geulis campernik para lesotiu eta budak estuning mun papanggih teu waleh assalamualaikum assalamualaikum aa waalaikumsalam neng nyentri abis ari bogoh ka ucing gering caritana mah meureuh jodona gapruk weh nikah nepa kau da meureun ari lalaki nu tara salat lalaki anu kitu mah hoream ningali ditiung kamu apa-apaan kudu tiung aya nenek-nenek udah buka aya gogaul ini bukan Arab sih udah buka kamu cantik dibuka tung-tung da ku salaki da bogoh teh da sieun kehilangan teh dibuka tah marukan deh mata ku masalah laki nya padahal eta budak sakitu kuatna tapi pangaruh bogoh pangaruh salaki ka cida pisan dahsyat itu urang balikeun aya ieu mah naon bonon bonon dena ojak asbak ketika beja di pada jaga nya wow bodogong ari abdi pan tadi ge disebatkeun ari abdi mah pan wartawan ceuk wartawan jadi mikir rakyat amparan sajadah nepi ka rakyat haram jadah pan ditanya pernah abdi nanya bonon di Tegalega pernah abdi nanya bonon di Ciherang subrodim tapis kayak teh Ciherang Banyaran bah itu di kamasan di kadung aja jawar ini jam 12 ini bola diono ditunggu bola enak ngajojor kemudian itu jalan otista tuh itu aduh ampun saritam gitu nama wangsul nabeh di Subang ngajojor di otista jam cendereta naon teh teh bonon apa cuk ngono itu ampun itu toh ngajajar itu kan John Road itu cerita nama aya nu bogoheun da geulis palaina mah kan geulis mah bogoh wae
geus eta budak baong teh aya nu bogoheun ngan edas eta nu bogoheun anak naon ustad. Masya Allah bari jeung wawuh jeung urang geus deukeut bener cente ente daek cente kasih eta tad urang mah euy beureum kadeuleu beunta karasa sigana urang mah lamun teu laksana teuing eueuh hate kanu sejen urang mah eueuh teh kasih eta we cenah euy apa nyaho cente kalakuan anak kitu geun bae tad urang mah lamun daekeun sadeuk dikawin ku maneh tanggung jawab geun bae tad urang deuk ibadah we cenah urang bogoh urang mah ku urang-urang tepikeun coritana mah jadi macam langwing WhatsApp we di dadangan cente ya cente da sok ngaji sekali-kali mah manehna ge oh senuhun alhamdulillah aku senang bogoheun ka abdi ya pokona mah cente ketemuan lah coritana mah ketemuan meureun geus jodoh teh ya ngoprok jadi kawin geus beres teh ka nikah manehanana leus teu pamih jeung urang nah aing kecewa boga babaturan teu beunang ditunjukkeun ceui jauhan ku urang heuji waktu pamih jeung pamajikanna itu nanya miheulaan ka urang assalamualaikum wa rahmatullahi sia adalangnya waalaikumsalam warahmatullahi saha cinte ieu teh abdi istrina siapa sahaan ti paling besar astagfirullahaladzim ditiung kongres tabon duh ampun aduh wasim kuring lebih kanat hate ge wah cinta gede milik si eta euy bener ditiungan mah ciga widadar sir kuni we sugan mah sur bada cinta ieu mah matak oge nya tah eta nu disebat tolak ukur lalaki teh jadi jidahar lalaki mah lalakina soleh insyaallah bakal soleh lalakina bageur insyaallah bakal bageur tapi lamun lalakina baong badegong tong ngarepkeun pamajikan bakal bageur jeung soleha nah daku masyarakat ari jaluk qawamuna ala nisa kitu mata dina urusan pernikahan rumah tangga mah kudu apik mameh eunteup teh intip heula geus kauntup tong diantep kumaha ente pan kitu cing apik cek dina hadis Sunda mah cing asak-asak ngejok bisi tutung tamagana cing asak-asak nyok bisi kaduhuk jaga tuh cing apik dengan pijodoheun teh nya jodoh mah jorok nya model si cepot tah jorok jodohna teh nah pan panglihna di WC situ mah keur ngaheujeun meureun nya urukan dikitu jorok jodoh mah ibu apa sadaya nah dina rumah tangga mah da ari panganten anyar mah panganten baru mah lain papagahaneun nah dicontoheun turutaneun nah cenah bapak mah ulah di papagahan da lain picot da lain papagahan lamun tuang silih uapan lamun bobo silih kekepan lamun mapah silih tuyun sok intip isuk teu percaya mah dan ukur di papagahan malin panganten baru tah panganten baru tut menganten bari terus juga urang panganten baru mah udah ngalaman payu ka awewe nya abdi ge baheula nikah teh tahun 88 hari teh balik digawe teh di Ramatek Jalan Muhammad Toha alhamdulillah janten ketua DKM dah hari tadi Masjid Al Mubarak Cipuring tak nu arapaleuneh baru tak eta teh nya sok aja gitu. Mun balik digawe teh tilusip eta pamajikan ka urang si atas ulih deui urang kangen teh kumaha bade bobo heula bade tuang heula bade nyesep heula bade salat heula teu langkung bade naon heula tapi bade bobo heula urang segala hayang mali hayang urud hayang salat kudu amah rek salat bari udud bari dahar bari sare polukan kumaha dielapan balik teh baju teh awak tehnya disepon mun balik peuting mun balik peuting urang mani bisa asup angin uci honut polukan ieu anyar panganten kitu matak ge
cerita nama eta anyar panganten geuning sok aya isukna teh sok ngirim-ngirim dahareun sangu geuning ka dulur lalaki naon ngaranna teh mawakeun munyungan ini dia aya keneh budaya kita aya kon bae da ngaranna ge munyungan hiji waktu mah urang teh beurang geus pangantenan penting teh jaba leuleus beungeut tias eta mah mitoha ka urang mitoha awewe wayahna cenah aa ari wa teh mang sabari hiji cenah ditu di jelekong ditung urang teh sakitu cenah teh mah heuh wayahna cenah cung jajab-jajabkeun tuh eta torosan rantang ka ditu-ditukeun munyungan ari munyungan teh geus jadi rahasia umum ari munyungan teh ngajual keco bae atuh geus nyaho sadaya gitu Kapan mun balik teh ditingali geuning teh si Wa sabaraha, teh si Mang sabaraha. Sok, dapat teh marek oh si Wa beli perdi euy, oh sanguna ditarima bro. senakapnya Dari depan munyungan. Carita nama munyungan tah sim kuring. Kalemur sim kuring harita abdi ngajingjing rantang, abdi nanggung rantang. Pamajikan ngajingjing rantak dan boga motor harita mah boro-boro kaboga mobil siga ayeuna lempang duaan jalan Tarengtong jadi dijieun TPA ayeuna anu mah geus tutup TPA nah da carita nama pamajikan labu di Tajong teh sapira pira oge eta kana bantu saeutik mending ngajerit pamajikan abdi embis aduh euy udah kerpanganten jadi cadel tina gebis jadi embis lari itu bayarnya ini hadir embis ayam bis no eta mah kumaha urang salakina cerong teh terus sirikna dibahekeun tah kejo dina tarosan rantang alah yayang kunaon atuh cinta aduh yayang betul mah teh ABC kunaon atuh sinar jempol kunaon atuh sukuna eta indung sukuna dilamot tapi ka dilamot jeung keongeun nah anyar panganten baik dek nyebut embis oke masalah gebis jadi embis wilujeng atuh mohon embis parukan kumaha tah baheula mah kitu ieu nu ayeuna ieu panganten keur can boga anak hiji leuheun keneh ieu anak burudut 7 anak teh 8 carita nama dek balik berenang kami toha dek mudik ribu udah pas ya woy mumpos ya rongkoh woy sina ayeuna mah sia mah diusir aing mah naon teu beunghar wae kawin jeung sia ge moh kabena-bena ting ini cenah jeung sia tah bawa kabeh tah cenah ieu culcas tah magicom bawa cenah kabeh cosmos oh bawa kabeh kun bae cenah hutangna aing nu mayaran ka MBK lain hari di dia aya MBK oh sebenarnya suka tele di jelekong wae oh carua tuh kedua kencing buru-buru punah ya lamun geus punah gereng celengan ka haji urang teh kitu jig sia balik ayeuna mah sok aing mah balik ayeuna boga pamenta nu terakhir sok ngomong ayeuna aya pamenta nu terakhir sok naon oh akang milu dok mudik eta mah hari mudik zaman harita nya belum kono motor kono tolomong balik udah krongkong kana ancun apal ancun kojong nu jangkung nih ditanggung nya penting ngarit
sabulah budak ronghok jeung ketos hiji mah polo-polo eta budak ujung curi we ditanggung dina ancun deh sabulah bubututan pamajikanana bari ngais di budak can gemolan keur leumpang we teh bari jeung nyeruh nyul cekuk teu tajong pamajikanna mending ngajerit da sidikanyaan atuh kana batu seukeut akang ieu jadi ieu mun baheula mah geuning aa aya nama ieu naon ieu ieu urang teh tajong tingalikeun ieu mun getihan kumaha cek salakina ai sia teu nolo atuh moto bolotot tamu nyaho batu sia teh bati tajong mecak ilmu sia teh nyaho aing teh gebleug duit sakalian dagor ke jeung sirahna kanya naon sababna maka jeung jadi kitu nah begitu kamana atuh yayang kamana embis gobis maksudna lebih jalmi ya mah nya tak itu so nah bet leungit mana cinta mana bogoh ah ieu nu kudu diomehan teh ari panganten anyar mah geun bae da geus kitu da kitu ilaharna ieu urang kira-kira urang bakal anger siga kitu moal tah ieu nah bet moal kamana atuh nyaah kamana bogoh ieu bogoh kamana nepi ka anu nyarita kieu ieu mah geus kolot mak sebenarnya mah ka mak teh geus teu cinta geus eueuh bogoh geus eueuh cinta nanaon atuh ieu maneh teh misnan ka maneh teh nyaah nung bapak geus paeh nyaah aya nama ka maneh teh atau urang dikitukeun ku salaki disangka ucing ari ka ucing urang nyaah teu no usapan nya deudeuk mu di bajuan kadang di mandian di paraban bogoh henteu hah gitu tadi sama kejeung ka ucing nyaah unggul manya urang deuk sajajar jeung ucing ka mana atuh bogoh tak kitu nya matak aya deudeuh aya nyaah teh kudu terus manjang kumaha carana diulik we lah nya itu matak sim kuring yeuh peupeujeuh nya ya maka ke kapayuna urang kali ieu anu bade nikah lamun janten istri omacing janten istri anu sajati istri anu solehah kumaha cenah ciri-cirina idealna istri anu solehah lamun keluar bagaikan babu ya bagaikan ratu keluar bagaikan ratu lunguh timpuhan dalemi mun nyarita leuleuy keudeup atra paratela dipika yungyun dipika serap ku masyarakat ku tetangga taracu ku kakcek di warung ngomongkeun MBK ngomongkeun susah ngomongkeun loba hutang ari bara-bara beak sabaki hor itu kumaha nya jempling we bagaikan ratu masuk rumah bagaikan babu beres temres roes yes pagawean imah nyeuseut bersih ngepel nepi ka herang bagaikan babu nyangu pulen nyeun kopi leko nyamal ledok hebat bagaikan babu budak kaurus eueuh nu katos eueuh nu olol-polol dikenyotan ketosna dia bagaikan babu beres temres eta di rumah tangga kitu istri solehah ya masuk kamar kumaha kudu kumanya ya bagaikan jablay saja nya mun anu budu tiung di bawah kutek abdi mah geus teu antel ka abdi eta salaki kade tong kitu awan patut lu mah salaki geus ngadua salaki di lawang pantok Allahumma yang ada ko musga kudanya wai banyak HP ulah gitu ya sok kasih servis yang terbaik mes ya beuheun lalaki teh
Sebahan ke urang. Nah ada urang ge bisa. Gitu. Ieu mulai masalah kita. Duk sare teh mau kelepis. Digemok deh. Bogor gede. Mesti digemok di halangan ku taraje. Kurang keneh ku taraje jubleg palangkeun. Ah, gitu. Nya. Barukan teh. Sok awewe mah sing dan dindun. Dan alus dan dananana din alus agama na dun alus dunya na dunya mata wa khairul mata iha al mar'atu sholihah. Dunya teh perhiasan pang endah-endahna perhiasan nyaeta istri solehah. Istri solehah lalaki anu gangin gun gandang gining guna nusa bangsa agama jeung rumah tangga. Ideal tah rumah tangga sok keprok heula kayaknya gitu. Urusan gelis jeung ka siapa wah eta mah da relatifnya budak-budak yang kanu geulis hayang kanu geulis berarti bogoh kana geulisna ke di mana geus leungit geulis rahkeun emang na geulis bakal nepi ka 70 tahun bakal nepi ka 50 tahun moal 40 ge geus karemod aya mah 45 ge geus leungit geulis mah da baheula teh pan bogoh teh kana geulisna wayahna kana kudu diserahkeun da bogoh teh alantan geulis teh gitu petaki ieu bapak sadaya dina urusan rumah tangga mah enteng jeung bangga nya naon entengna asal aya nu bogoh tuluy urang misalkeun boga duit jadi nikah nganu jadi catatan nikah mah lain kahayang mutlak tapi nikah mah takdir ti Allah Subhanahu wa taala lain kahayang mutlak. Nah nikah lain kahayang lamunnya eta nikah kahayang lamunnya nikah menang kahayang da abdi teu hayang kapun bojo. Nah da hayang mah kagdes mau nikah. Anu ngarti lain kahayang lain hayang mutlak takdir ti Allah nikah mah batak jodoh pati bagja cilaka takdir ti Allah jodoh mah takdir nya udah urang geuningan kanu poligami geuningan sok meni nyanungnya ye pangkihu mato malaku minanisai masna wasulasa barubaa di dunia lagi urang mah orkosu ahok kunus toga mah ayat 51 Al-Maidah 7 juta walut ajar kata oh demo ari urang ayat nu eta panggo mato balakum narima teu panggihu mato balakum minanisa praktika awem di pika bogoh banjeun masna 2 wasulasa 3 warubaa 4 toh lebih ka 4 ipan aya dina Al-Qur'anna jadi urang teh kudu dicanung ridho pemedi wayuh ari eteh ka Rasulullah cinta resep ka Rasulullah lamun aya nu ngahina Rasulullah urang jilu amek ari Rasulullah sabarji istrina dina sapali kitab salapan menyebatkeun dina sapali kitab dia aya nyebatkeun 12 nya toh geuning eta ari urang ridho ente pamedi wayuh bot ari ngaji unggal poe manusiawinya mana aya nu ditaros ku indungna Nyai maneh teh rek dicanung ku salaki kira-kira anak maneh ridho Nyai balik balanja manehna teh di mana ti warung bari ngalek naon ridho we makeun bae da geus takdir keur kitu tah manehna teh aya menang kareuwas alah naon goblok teh nog murag dina kelek asa eta nog sing goreng nyebut ridho teh panas nog we ge asak penggambaran ya tapi ibu bapak sadaya eta mah takdir nya poligami takdir da loba nu hayang nyanung ai teu ditakdirkeun saha contona nya da takdir eta mah sing kuring ngobrol gaduh rerencangan nuju didamel di pabrik supir bos pamajikana opat
majikan Kan Bu. cek sim kuring bener si Mas Ri majikan opat cek teh lamun bosan tinu kolot ka kedua terus ka tilu terus ka opat wah hebat sukses hidup si Mas coba jawabnya mun bisa mah saya mah yang jiga ente hiji hari Mas nya mah teu apa can bayaran bagi opat pan urang gaji saeutik bukan bae atuh cenah teh lain yang macam tergenah bawa opat justru tak nu kolot teh keur geuring ada teh oh keur geuring apa ae nu kadua teh gila mancangah wae sinemasean wae bukan bae atuh daya nomor 3 cenah justru saat nomor 3 teh aduh gede wadulna cenah teh bakar oh gitu kan bae daya nomor 4 tah ieu menjadi masalah naon gitu ayeuna teh keur deukeut jeung tukang ojek itu mana senang aku. Nah, gitu nya eta mah kitu we merenanya. Mun bisa mah aya hiji, mun bisa mah tadi takdirkeun opat. Mata kade anu poligami ulah dede. Nya, nah takdir. Cek abdi oge loba anu hayang nyandung teh loba. Tah ngajajar palayagan hayang nyandung. Ari teh ditakdirkeun hiji we malah anu hiji macan payu-payu tah. Gitu. Oke. Ibu bapak sadaya, tak itu urang kudu dewasa dalam memandang urusan eta nya. Pangkihu matobalakum minanisa'i masna 2 wasulasa 3 warubaa 4. Tuh. Matak yang subur mah bener salapan. Sarua jeung dalil eta. Masna 2 wasulasa 3 2 jeung 3 5 warubaa 4 5 jeung 4 salapan mata salapan tuh wah saya mah dalil nih Quran benernya kalau nate merukan dijumlahkeun berlain kitu nya boga 4 bawang wae serahkeun hiji tinggal 3 hiji paseang wae teh tinggal 2 nu 2 atuh ngopong dina WhatsApp silih hina serahkeun hiji tinggal hiji atuh nu hiji jeung kunying jeung begung jeung pedit dat ditut naon dat nya goreng adat dit nya pedit dut nu gede hitut parah serahkeun mending keneh ngangon domba ye daripada nyeri anak mi itu domba na bikang kabeh jalurna di jelekong halus domba ieu bae sadaya tak kitu dina urusan rumah tangga enteng jeung bangatnya nu penting mah boga elmuna ari kira-kira kamampuh mah mangga nya kira-kira ridho mah mangga sabab naon aya di dinya contohna atuh urang henteu teu naji masalah ngan kanu teu payu tong ngaledek kanu nyandung tong ngaledek kanu boga hiji wae tong diledek hiji we pamajikan nu tambahan ulah urusan takdir teh mah nya mun 4 ulah mun teu payu-payu ari maneh ulah kan bahaya urusan jodoh mah da jodoh mah di udag-udag mah beunang di daguan mah nyamperkeun tapi hiji waktu di mana we pamih kadang-kadang keur diuleman kadang-kadang keur poli kadang-kadang keur pencoblosan KPU di mana ada kadang di pengajian itu jodoh mah ta eta misterina jodoh teh urang teu kagamar jeung saha urang bakal jadi batu dihirup engke nu bakal nepi ka maot bisa wae pamajikan maot di heula urang mah panjang umur pan bisa wae urang kawin deui itu ieu bae sadaya tak kitu ngan utamana sim kuring omat pamungkas bade titip ieu mah dina rumah tangga omat dina rumah tangga mah ieu kahidep panginten Neng Resa sareng Cep Agung ulah rek curhat masa lalu ya ulah rek curhat masa lalu sabab aya kejadian begitu gapruk teh kawin ngobrol aya pernah gaduh apa masalah kina nanya heula Neng ari Neng kapungkur kantos gaduh hubungan sareng nu sanes ngajawab abdi mah henteu anu sareng aa we wungkul abdi mah henteu asli oh maunya tuluy we di koe dah hayang nyaho teh masa laluna di kolongan kumanehna nah da mah pikeun 16 ka bawah ge aa mah ngalaman jeung rana nu reuneuh pernah oh kitu aa ya mun percaya nu gelo ku ama di mandian ai mun kitu si ama tuh cina panas
Ada tiga pernah kanu kabogoh mah. Dah, jeung saha? Sareng Aden nih urang pamengpe. Tuh, oh gitu mimiti. Pernah dikumaha ku ada nih. Ngobrol, ada nih mah bagus. Ada nih mah dah sedikit kana agamina ki cepel. Amanya, amanya. Kerbogohan baheula wah can dijengkek mah ku amat kana dikumaha kabogoh teh. Dipanasan terus. Naik pamajikan. Ada bikin pernah baheula. Ku ada nih teh pernah dibawa abdi teh ke Gunung Puntang. Dikumaha di Gunung Puntang. Ya gitu we pokoknya romantis aja. Kapangi, oh geuning ieu teh sasaus Taden. Bukannya tim sadeni. Bentung kalanjuk. Mau jadi dionangkeun cabali. Aduh. Nah, kapangi we. Panas geus kapangi mah urus silih panasan. Lo we hate kitu. Ulah tong dibeja-beja komo kawin rana jeung duda mah. Ieu duda ieu rana. Ulah dibeja-beja. Ini urang mah dia jangan kamari mas ya entep senok sagala lupa bisa. Ini mending ngecedok gitu. Masalaki eta. Nya masalaki teh amak omat ulah ieu ulah jangan beureuh ieu. Serius ieu. Rumah tangga beres ranjangna, itu na bakal beres. Tapi rumah tangga teu beres ranjangna hancur acut-acutan tah. Sok tingalikeun da ti dinya pokalna kahirupan mah. Patak cing romantis. Ulah yang nyaho masa lalumu, masa lalumu, masa laluku, masa laluku. Jangan pernah mau ingin kau tahu. Leung lamun kuat kurang dibejakeun. Lamun teu kuat pan panas. Itu leungit rasa cinta, leungit rasa percaya cilaka geus kitu. Contoh aya nini jeung aki-aki cacak-cacak geus kolot. Geus kolot ieu. Ini nih apa di minta di hampura mengpung barudak gerak reueuh. Hayang diuk di cepas dina jodoh duaan ieu. Serius abah teh. Baru. Aya naon abah taran-taran ti sasar ieu. Meni jeung nyekelan leungeun sagala. Kain uneh dengekeun. Sok atuh ngomong maneh teh usup. Abah teh deuk minta di hampura bisi kaburu ka bawa paeh. Mengpeung hirup urang seling bungblaskeun, urang seling lubarkeun. Ngaboga dosa naon maneh teh. Usup. Kain mah omat tong ambeknya. Moal amak sok wae geura caritakeun deuk ambek naon sakitunya ahna salaki. Kain abah teh rumasa baheula pernah salingkuh. Oh, ternyata sini nih. Moni molotot eta ka si abah. Baru. Teu salah eta teh usup. Udah ambek maka cik abah kita ini udah ambek. Atuh moal ambek. Sabaraha kali maneh. Jupira ini omat belah ambek. Moal. Ngen opat kali. Gobog di atas sini nih. Nah, betrewas. Da sapamandang sini nih. Masa kanyaho sini nih mah si abah teh jelema anu soleh. Ka masjid geto, jumaatan geto, salatna geto, oh, adan bisa nyantri si abah teh dimimiti panggih lebih ka ayeuna teh cacak ieu kari-kari nyebutkeun pernah salingkuh so deuk teurewas kumaha. Teu sangka ini abah sugan teh teu kitu ka saha wae abah. Penasaran. Nuka hiji mah abah teh ka urang leuwih duyan. Basa abah harita balik ngaji. Geus ngabeuh di tawaran harita teh kujang Deni. Oh gitu. Oh Deni itu ieu mah. Sugan teh lain ka urang leuwih dulang. Ari nu kadua. Ya, nu kadua mah ini ka urang rancaka siap. Artis tungdat. Dangdut meureun. Ya eta. Bisa engke abah suka teh kitu.
meni jemlong da eta tungtung samping ku Cipanon bereuna nyeri hate nya disangka masa tiasa tuhu sing goreng kitu ari nu katilu ka saha sia mesum ulah ceuli beuneh nu katilu mah beuneh ampura pisan ka saha harita teh aya nu gelok denok wabah teh di mandian Gusti aku juga telah buta bukan salah gitu Wih, bedok mewek sia ngewa ayo ka opat sia nu terakhir ka saha dah ieu nu ka opat ini omat ieu hampura ya abah ini ka saha cerita teh ini abah keur kiih domak mundur ampun bisa kumaheun ada sini nih budawang hatena besok nyari hate budawang hate deudeuh teuing di sini nih nyawa teh sini nih amak kebenaran atuh urang islah jeung ini ayeuna jeung kami ke rumah sadekna tapi hampura we kami oge mengpeucan paeh mengpenghirup keneh di dunya naon maneh makin jeung mantan di hampura boga dosa naon rumah mak ge baheula teh salingkuh ti abah bau teh si abah gebog nah dan sapanyangka si abah mah sini teh solehah ke pengajian getol tiung tara lesot nu aya tamu gurau biru di tiung ngajina alus ya ieu kali-kali pernah saling seberapa kali sia maneh iroh ieu tak eta we lamun geus ngalakukeun kitu teh dengekeun dadang kumaneh lamun geus ngalakukeun kitu teh sok nu nasik ki jagong hiji dina blek blek kumaha sia itu nu panggedena di goah gua jeung teu ningali blek nu panggedena borong ditingali teh penuh nah gini sia iroh gini penuh sia hampura eta teh sesana bingikeun jeung sesangurap sesangurap kok disangka paingan sia leumpangna doyong beuneu ngai ini we kitu patah teh paduli teuing aing beuneu ini ayeuna mah kas pasir ka sawah ayeuna mah ini teh si abah teh soritan mah ini ke kebon eta si abah pangih jeung maung gede gobrok ku maung dihakan maung maot teh si abah teh depan meh tamat dong engna aduh jamaah sekali dia jamaah oh jam sabaraha iya poben dengan capruknya jangan wayang lu hari iya wayang paengkeun tong yang di Iwa pasadaya eteh ece abah mah aki nini kusim guring di pihorang nya nu sakitu we paling disimkurin ka pihatur dari nami-namina rumah tangga banyak nya kitu teh geulis neng resa kasep cep agung jung geura lumaku geura miang geura pileuleyankeun alam lalagasan nu pinuh ku kaendahan geura pileuleyankeun alam lalagasan nu pinuh ku carita-carita endah enjing hidup rek ngajatuh kerami buleudkeun hate buleudkeun tekad kasep geulis jung geura lumaku geura miang geura papag maskara kahirupan nu anyar geura songsong kahirupan anu anyar hidup rumah tangga anu pinuh kabagjaan dunya jeung akhirat ibu pasadaya sakitu kapihatur disimkuring mudah-mudahan rupihan dugikeun musim kuring leresna eta tina aturan Allah jeung Rasulna lepatna kakaliwan pribados nyalira rumaos sim kuring jelemana beuki heuli hapunten anu kasuhun mudah-mudahan leresna sing dipaku dina kolbu dipake dina hate pikeun pokok ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala
atuh nu leresna nu kahartosna mugia cing jadi jimat cing jadi pasek dina pesak pikeun ngusir sifat pasek pileuleyan jeje usep paturai ngarenjen deui pamungkas andum doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.